Arisan, barada maya. Endol, bade maca. Rahasia anu kakak. Biin tes arisan ya, Bi. Arisan bulanan 5 bulan tuh dibayar-bayar menikah cangcut-cangcut aing dijual ku aing pakai nalangan maneh. Ieu ulah waka ambak-ambakan we ka dieu ka dieu diuk. Diuk baru diuk. Teu kumaha nya? Aing curiga duit aing dek diinjem deui apa masalah? Kesan geus balik ngidar arisan balik deui ka dieu aing can nyakal duit na ayeuna mah. Masa mau tetangga aing alasan teh yang alasan. Bener aing kerek neangan heula duitna ayeuna mah sabaraha aing ketare sing nyaho. Heeh, sia teh bebeja ka salah. Teh, emang laki sia teh digawe. Parah, salah aing mah molor wae. Kebluk sia lagi tara digawe. Kayaknya kan aing mah ngidar wae neangan duit nginjem. Biasa. Tuh aing dek mangkat heulan nya ngidar. Awas sia mun teu janji sore kudu dibayar. Aing mah teu paduli sia rek. Heuh, ke sore tenang wae aya lah. Aing ngidar heula ye nginjem. Ulang geus lah. Ngomong wae sia. Alhamdulillah biintis makan. Duh, aing mendedet-degan nih ditagih hutang wae lah. Aing sore kudu aya deh. Mana? Lieur aing nginjeman wae ka batur dah. Salah ke aing molor wae dibanding teu digawe-digawe. Manya? KBOD apanya? Jangan diinjem pisan ya ku aing. Heuh, KBOD we. BOD. Assalamualaikum, BOD. Cendulean, Cek. Aya perlu ka dieu tuh dieu. Yo, urang rek minjem duit. Ya, lain urang kudu percaya maneka tetangga urang ge can dibayar. Tuh, digadekeun ka urang. Urang ka gelas-gelas geus digadekeun geus barareak urang barang-barang. Ieu mah ukur pisanan naon. Pakan ge gere boga lalaki teh sing dek digawe. Heuh, ke ku urang lah dititah salaki urang digawe. Buru urang ayeuna nginjem heula duit. Urang sore kudu aya jeung arisan coba ge 5 bulan can bayar. Astagfirullahaladzim. Sayana mah minjem we ka Biepon. Ari eueun digadekeun mah ka urang. Bogaeun kitu ah. Bogaeun manehna tos cair emok. Kudu urang. Urang rek minjem heula nya. Mudah-mudahan we menang. Aing era ye geus 2 ieu mah. Assalamualaikum. Be. Waalaikumsalam. Aya naon Bindul? Urang aya perlu ye. Ayo tuh dieukeuna. Ye aing nginjem heula duit atuh. Cenah sia kamari menang emok. Nginjem heula aing 500 mah. Seker setor arisan aing 5 bulan can setor-setor. Emang ieu urang menang emok. Duit mah dibelikeun kulkas jeung bayaran hutang. Terus tadi kulkasna geus dijual deui ku urang. Ayeuna geus teu loga duit deui. Duh sia menang duit emok pake emok deui. Yang geus atuh aing rek mangkat arek nginjem deui duit ka batur. Duh pusing aing teh ah. Nginjem ka 2 jelema mani eueuh pisan teu barogaeun duit. Pingsan-pingsan atuh aing teh ah. Ampun paralun. Nini icung tuh. Kira ku aing kudu nginjem ka nu jompo. Dicoba we lah.
duit simpenan tuh nih. Tuh, bukan duit di mana? Orang arek minjem yo, orang boga itu arisan can dibayar 5 bulan. Mingges lila ibi-ibi nana nagi wae. Tuh, boga duit. Teu boga benar. Tuh, Nangis atuh lah. boga KR budak pinjamkan lu jompo Apa ulah ngomong seker bayar arisannya? Ngomongnya seker bayaran budak. Cahaya euy, jalemana. Ale ka mana Bindul? Kudu hareka dinya. Ya ngomong-ngomong, urang nginjem duit seker bayaran budak. Bayaran naon? Bayaran sekolah. Kayak keur budak mah kurang diinjemkeun ke KIB urang heula nya. Kira-kira na ira ayana urang butuhna ayeuna burit. KIB itu ayeuna mah sore urang na KIB urang heula nya. Bi, minjem duit teh 500.000. Saker naon duit 500.000 gede-gede teuing aing nagihan arisan ge karak menang hiji jelema nu mayar. Aing menang hese-hese nagih arisan. Rek aya perlu weh. Iraha digantiana aing dek dikocok di arisan. Paling ge isukan. Ulah boleh weh. Isukan kudu aya. Duit teh meni loba teuing. Yo. Mahinya isukan kudu digantian. Mana tuh, Bi? Kumaha menang teh Jaina? Menang, alhamdulillah rezeki anak maneh. Syukur ai menang mah urang geus nginjem ka tilu jelema. Ya, duitna. Nuhun nya. Udah naik baliknya. Aya meuh duit teh. Aya ye. Tuh loba duit aing mah. Nginjem di sasi ya. Iya, nu penting mah aya we duit juga arisan. Tapi bisa tuh sana. ulah nunggak-nunggak wae. Aing lain mah menang bati malah nombokan. Nu kararusing duit beak deui. Tadi kalau aing minjem 500 kemanakeun meureun duitna. Ye, kabeh ge duit mah sarua, pero kubobodoan nya anu Oh, beda. yang aku minjemnya kalau aing. Teu aing teh nginjem di Alasia. Cik saha sih Oh, ya? enggeus yang penting mah aya duit aing. Heuh, mentakan ge. Lunas. Lunas tah aing mah bulaneun. Nyang geus aing dik balik bulan tuh nya. Jauh sih ke mana tuh? Assalamualaikum. Salam. Oh, padahal mata duit aing kene. Aing